lupa cukret. Aku harus sekarang saya mau merajut sampai ke situ, mau menghubung-hubungkan sehingga tercapai apa yang dicita-citakan aku, karena tiap malam merana dan kesepian itu. Kasihan ya lo katakan gitu. Katakan dengan Nina. Iya, abdi apan ieu heula ieu sacana samput teh kudu aya Si gosah. Kapan kita malam minggu teh ning? Iya. Sambil istighosahnya. Nah, itu. Mantap eta mah. Geus mantap main. Ya, abdi hoyong istighosahnya. Ini Sampai gas dia. jadi ke bawah lagi hoyong istighosah. Nya maksudnya ieu da bosen teh. Jeung asin wae mah. Asin deui. Sayur. Aya dagingan. Naon cenah ieu mung saur siapa aya teh daging teh nuju awis laras eta. Nah, aku naon, Bah? Awis. Awis ku naon? Itu Seraya Agung. Tapi awis Serayagung lumayan kamari antara tukang daging sareng tukang daging pas ieu pas saya aku Masalahna. sareng tukang kacang. Nah, tidak ke tukang kaca. Tukang kacang kejepit. Sehingga terjadi perselisihan paham. Omes wae. Perselisihan paham dan iya antara tukang daging sareng tukang kacang. Abdi ngaraina gitu. Nah, perebut naon? Perebut naon Haji. Nah, Perebut eta kumaha teh nih? kumaha direbut kana naon eta? Ya. Ai, samantri. Ngonjo aya teh susu teh. Nah di itu mah cara cet sareng sapu tangan teh. Di itu mah di daerah abdi cara cet sareng sapu tangan. Duluy, cakep. Cakep. Masarna di Raja Galuh. Cakep. Susu lepet itu di kutangan. Cakep. Nah gunukna sakedaya buah waluh janten tenonyo. Nabruk. Nah genuk. Eta ini ieu soal tanah mongko di mana itu? Alah. Oh di mana itu ada HP. Kali di pelarian di penggeren HP itu aya. Payuneun kok. Payunan komo di dina. Jadi soalna di mana ya? Ai soalna ka kuping ngan ieu na Jalmi teh aya. dirimna teu katinggal gitu. Oh gitu. Janten perem bayangkeun gitu. Capruk wae. Kalau menegok. Siap ya kan nuju konten ya eta nih. Di konten kenton. Nah itu di Kembang harapan. Kembang teh 10 rupiah. Nah ieu kangge mamat itu abdi teh nyara teh 7 rupiah. Eta teh bae dibakar nu Imam Jumat teh. Heeh, bener. Ditali simpan heula di pelak heula. Kalau teh ini ya teh serius si Ondoris serius kan enggak opat. Kembang teh 7 rupiah. Misalnya kembang teh 7 rupiah. Sanes dia bayang dibakan ya Mantap. cap mamat. Mang Mamat ngarokok.
Dan menurut penerangan aku, saya sekali kena diibakan 7 sumur, 7 bunga, 7 rupa bunga. Ngarokok. Besok. Kemarin ge tadi anu ngolebat sore aku teh bawa nyalira di dia. Nuhun. Satosna di nu ngolebat di Garian, lebat teh ka komplek kadinya. Blok B. Apuh eta nu milarian teh nah bah lembut kadinya tah cai teh rupina di dinya ageugeuhna di dinya di blok B nya nya ge adi kaluhur heula dari kaluhur heula dulu jalan kantor antosan ke di eta ada jalan di kadinya kenanan itu jalan deui sakumaha satrek ya satrek apa cara menjepang sampel Allah eta ge jeung Allah eta alah nami sambil mendesah itu ini coba apa yang sedikit alah nami mendesah nah kan samputnya ada 2 ujung Terus? ada ujung yang paling tungtung dan ada ujung yang pangkalnya nah yang paling itu udah apa nyepengna tadi geuleuy ka keureup oh di tengah membaga tuh kayak dicepeng di tengah oh seperti senu balik karaokean gitu pangmikna Tani ai eta puntennya saya situt bobos punya istri mah nya eta santana benten sareng pamegat naonnya kumaha bentenna lah Selek deh coba nama. Selek kita biasa di Sebret. biasa di oprek-oprek tos dol dan iya dan yang menurut Profesor Dr. AKY SEMPP naon ya kan gelar teh panjang AKY MAD kalau saat tentu suara perempuan itu kan suaranya mendesing gitu kalau cowok lain karena Bom. ada mic-nya di situ suaranya menggema. Nah di situ antara perbedaan antara Itu kentut seorang perempuan dengan seorang laki-laki. kayak gua. Bom. Bom. Nah eta pami cobian we engke saatasa ieu dan ini kempel-kempel heula eta tengkep sakedik bae luhurna pasti suarana menjerit. Mohon. Terang gini eta seringnya. Ini sering ngempribit. Pami abdi mah menggema. Ka gohoy eta ka berian piriwit ya. Piriwit. Kan terus atuh. Takatingan tuh. Nyeri pipi. Ada sanes. Sanes nyeri pipi. Lah pipi gampil nyeri biasa diadukeun tadi. Sareng temok dia kami eta teh. Hei, amal ieu. Hei, amal ieu.
Aya. Gini ngaya. Kabalo itu suhui. Taning kah atuh. Agak nih. Mingkenya seperti tadi anu kita bicarakan ya dari Bersing suara yang berdesing gitu. Kita rekam, sama-sama. sama-sama. Kita samakan dulu. Nanti kita Bikin badan suara. akan dijadikan satu paduan suara antara suara Dikan dan suara Dikan dan Kenani. Abi sareng aku aja terus gunuk-gunuk ya. Bang cemer bindang kayak irisan. Udah mulai jenuh ya taninya. Udah mulai jenuh Zat. Eta mulai ayeuna siap-siap. Iya. Oke, Agustusan Lomba. ngayakeun lomba. Iya siap. Kena dibentuk panitiaan apa Intan? Ya, sok